Baik, sebagai awal jumpa di kesempatan kali ini akan kami tampilkan yaitu salah satu kreasi dan kreativitas dari lingkung seni MTS PU Kepuh yang tergabung dalam Tutugan Cakra Buana. Anu endah Tutugan Cakra Buana saban jalma beuta namun geus nyorang kadinya ramah pangeusi lemburna sugih eusi alamna dilingkung ku sawah lega lembur kepuh katelahna didinya lemburna MTS Kepuh sakolana nungukir sejarah bangsa nyetak umat nu berguna alam anu endah. Tah lembur didinya MTS Kepuh sakolana nu ngadik ngadidik pawaris bangsa loba kamonesan nu dianteup jeung diropea bidang ilmu dan sastra tur senina tah lembur didinya MTS Kepuh kakolana nu ngadik ngadidik pawaris bangsa loba kamonesan nu dianteup jeung diropea bidang ilmu jeung sastra tur senina haturan kuring nepangkeun rombongan seni Sunda MTS Kepuh haturan kuring nepangkeun rombongan seni Sunda MTS Kepuh anu endah Tutugan Cakra Buana saban jalma beusna lamun geus nyorang kadinya ramah pangeusi lemburna sugih eusi alamna dilingkung ku sawah lega lembur kepuh katelahna tah didinya lemburna MTS Kepuh sakolana mengukir sejarah bangsa kita umat nu berguna alam anu endah.
lembur didinya MTS kepuh sekolahna ngadidik pewaris bangsa Cendi Ropea bidang ilmu jeung sastra kepuh sekolahna ngadidik pewaris bangsa bidang ilmu jeung sastra tur serina kuring apa seni Sunda MTS kepuh kuring apa rombongan seni Sunda MTS kepuh Ya, kami ucapkan selamat datang kepada keluarga besar dari MTS PUI Borgojol. Ya. Silakan bisa langsung menikmati hidangan yang sudah ditentukan saja. alam anu indah tutup cakrabuana saban jalma betah lamun geus nyorang kadinya ramah pangesi lemburna sugi eusi alamna dilingkung ku sawah lega lembur kepuh katelahna tadi dinya lemburna MTS kepuh sakolana nungukir sejarah bangsa kitab umat nu berguna alam anu endah lembur dirinya MTS kepuh sakolana nu ngatik ngadidik pawaris bangsa loba kamonesan nu diagem jeung diropea bidang ilmu jeung sastra tur senina lembur didinya MTS kepuh sakolahna nu ngatik ngadidik pawaris bangsa loba kamonesan nu dianteu jeung diropea bidang ilmu jeung sastra tur senina haturan kuring nepangkeun rombongan seni Sunda MTS kepuh haturan kuring nepangkeun rombongan seni Sunda
kepuh. Alam anu endah tutugan cakrabuana, saban jalma betah lamun geus nyorang kadinya. Ramah banget si lemburna, sugi eusi alamna, dilingkung ku sawah legang, lembur kepuh katelahna. Sakolana nu ngukir sejarah bangsa, nyetak umat nu berguna. Alam anu endah